Sampurasun. Tepangkeun wasta simkuring pun adi nugraha ti kelas 12 kelas 2 sejamin konkeun monolog anu jejarna hampura. Karya Yuli Yunita ti Pamas Unpad. Ngenalkeun ieu aing Juki. Jajak ka pangaseman lembur. Saha anu nyawa ka aing? Anak juragan sapi di lembur nu kawentar ka mana-mana. Naon anu bisa ku aing disumponan? Kertas pada ujung pulau ge jadi kaulunana aing sapopoe. Jadi sagala tahaya ge ku aing mah disumponan. Naon kurangna aing? Sawah lega, mobil boga, emas ge loba, sapi komo. Heuh gerak. Kaset beunghang komo deui. Dasar Juki. Eueuh nu kurang eueuh. Aing teh bogo ka Cuneng. Wanoja nu aya deukeut aing. Nu beungeut ngadaun seureut. Bulu panonna cetik, bibir ipis, irung bangir, awak beunjang. Deuh, saha atuh kabengbat? Ingat harita, manehna lamun rek ingin ka sakola, ku aing dianterkeun. Buruan imah jeung sakolana, jadi saksi cinta kuring ka manehna. Dahareun anu pikarosna ge dianteurna nu poe. Nah, ayeuna beda. Nah, Cuneng ninggalkeun aing. Hoyong naon Cuneng teh cik? Sawah, mobil, emas, atuh nu kitu patut mah samemeh Cuneng menta ge dibere ayeuna keneh. Kesel aing mah kawan teh Cuneng. Teu ingat kitu harita maneh lamun rek di sakola ku aing dianterkeun. Sagala kaset apan kabeh ku aing disumponan. Teu kaum ku aing deuleuyan sia mah. Bisi teu nyaho. Ngalukur maneh ngumpul nu ani ngaleungkeun aing. Boga naon maneh teh? Ngarasa geulis. Loba ieu nu geulis mah. Loba geulis mah. Nah, aya nu sejen di hati Cuneng. Ye, Cuneng dengekeun. Aing teh nyaah ka maneh. Eueuh duana nyaah lagi. Tuh, tempo. Aya kembang 7 rupa. Boneka jeung jarum tempo neng. Eta kanya aing. Kumaha karasana? Nyeri, leuleus, teu walak aya. Aing resep diulinkeun. Naon anu bisa ku aing disumponan? Ngaheuleuy maneh ge ku aing mah dilakonan. Cuneng, hampura. Turun sekian di abdi.